tungtung urang can ngarti can paham ka diri urang sorangan atuh moal paham ka Allah lamun can paham ka pangeran atuh ibadah teh kakarak ibadah zahir unggul can boga kanikmatan diparenda ku Kangjeng Nabi teh salat we puasa puasa we maca Quran maca Quran we lantaran urang can ngarti ka jati diri urang manuk tawus tewa wa tairun fitabihi alifah wa hubbizawi bin nafsihi wal khulaya wal khuyala wan ijabi biraisi hiji manuk anu perwatakanana manehana nama api lempang nage hayang di darat bae embung dinu becek-becek sebab manuk merak mah rasa pamer wal khulaya jeung edeg wal ijabiraisi jeung manehana mah boga kebanggaan buluna asal jelema bae ngajerebebeng asal jelema ngajerebebeng da nu kitu ngaranna ayam rak nembongkeun kahebatan pribadina bungkus teh dikit asal jelema kajen teuing loba jelema panas make jas bae eta merak nu kos kitu jadi boga bulu teh ditembong-tembongkeun boga motor hiji bae ge maninggeus jelema nyaho kabeh lantaran dipumar dipamer ilmu ngan boga amil jurumiyah bae ge nyieun pangklet menerima ceramah 24 jam online ilmu da saeutik eta garana nu kos itu merak nembongkeun bulu jelema lamun nembongkeun bulu bae mah jauh kana ka sorga sebab ujub jeung riaya di manehanana nu mentak dipake anekdot ku para aulia Allah terutama Imam Jalaluddin Rumi ieu burung merak cek manuk merak teh aing hirup kikieuan bae saumurna berarti aya dina rugi batur mah bisa ngapa ka mana-mana aing mah ieu dihandap bae maka manuk merak kuari cicing di jero bahkan buluna dicabutan ku manehanana bulu menta dicabutan ka babaturan naon tuh aya merak cabutan buluna gundil jadi kuari bah geus gundil eueuh nu kudu dipamerkeun geus kulantaran cicing bae atuh nu dipamerkeun mah akhirna cicing di tempatna eta manuk pada ngalayat nu sejenna lantaran merak teu pernah keluar di berbagai hutan-hutan jeung daerah lain bangsa manuk bae bangsa orai, bangsa bangkong, bangsa segala rupa ge ieu urang kaleungitan merak anu biasana pamer bae nama di jalan pamer bae di tempat-tempat anu terbuka tapi ayeuna mah eueuh ka mana merak eta teh kacaritakeun nyana keur lockdown dilalayan Masya Allah orenganan jelema ge kitu
dimana loba pamer mah tu jelema teh di dinya sumber ria jeung ujubna bulu teh dipamer-pamerkeun boga dalil hiji ge pake muludan pake neangan berkat pohara komo aju daftar yang jadi mui kabelah itu dah manggeus nyawa halal haram naik di partai make dalil Golkar ge baheulakan di dalilan ku kiai teh lantaran nomor kahiji petilu nomor katiluna eta adalah PDI lu di tengahna Golkar pakai dalil khairul umur ausatuha pang bagus da perkara ieu adalah nu tengah awewe ge nu paling dipake ka resep tengahna ngadalil teh kiai Golkar goblok mantak hancur-hancuran kiai Golkar salah masangkeun dalil terus saya datang ke ayeuna ge ajur jelema nu nutur partai ajur remek inti-intian rarang sadar atus disian ngomong aing mah teu ngomong teu naon hayam merak kabelah dieuna eta hayam merak teh cicing bae tepi di lalayat boga kaistimewaan tadi nama ngabanggakeun bulu teu pernah berpikir ka kaler ka kidul ayeuna mah barang eueuh nu dibanggakeun osok nempok ka luhur itu panon poe tadina teu pernah neuleuh panon poe penting nempok ka luhur itu cahaya bulan masyaallah kabelah dieuna sararopan hewan-hewan anu sejenna teu ngahormat ai baheula mah isin ku merak tel isin teh ku gindingna isin ku buluna sieun ku gindingna sieun ku buluna tapi ayeuna mah deudeuh aya merak teh geus teu boga bulu nu dibanggakeun tapi an dieu teu pernah ngomong teu pernah nanaon nu sejen teh masyaallah akhirna mah ngahormat ka aya merak kabelah dieuna aya merak pusing lo Bandung ngalayat lo Banu daratang cak aya merak eueuh kebanggaan di diri aing tapi jelema dararatang bae pindah tempat kanu leuwih sunyi ditareangan ku bangsana sageus da kapanggih deui dijieun satu kasepuhan ieu aya merak eta jadi contoh kemudian jelema teh terjelan bae eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu lamun nembongkeun bulu mangan sakikituna bae mending mun asli komo lamun teu asli nah ketika geus menginstalasi diri cicing lockdown iya cici ngantek iya lockdown teh sebenarnya mah jang ahli tasawuf mah atuh geus teu aneh pemerintah ngayakeun lockdown tinggalin zaman sia kami mah geus teu baheula lockdown cici di imah biasana nyekel tasbih hiji 2 tah kitu jadi dicoba kurang tanpa aya perintah ti pemerintah urang ngalockdown sorangan cabutan bulu urang salah pengertian endahannya nanya cabutan bulu jembut ya ngajina bari nundutan gangana cak kiai ge cabutan cenah bulu kelek onam rada merenah ieu nu handap mending lamun lalaki mun awewe aduh masya Allah oke pamajikan Haji Pendi ka Mang Haji Pendi tadi ngaji ditanya nyabutan bulu nyana ngadangkak we pang nyabutankeun ka Haji Pendi teh oke deh aduh aing cek Haji Pendi dibere pagawean nu kieu ieu mah gajian dah iyalah manuk merak contoh
seperti menuk merak mengisolasi diri lockdown jadi diagungkeun dimuliakeun santri ge lamun geus boga ilmu wajud teu terjelan sakikituna bae tapi kudu ngalockdown sorangan cicing urang pukul boga saung sorangan ulah campur jeung jelema tujuanana lain menghindar ti pamajikan besi ente ieu cenah di dieu bae betah-betah emang kunaon balik di haridang teu kaji tah pokos kitu teu kaji aya di Banten aya Banten aya adu cicing di leuweung barang selidik-selidik ja sok ka imah kula korenganan eta kabur ti pamajikanana nu kolotna ngocomang bae nu ngorana loba tuntutan akhirnya ya eta urang Banten ya bener serius ya serius ya cek kula teh sugan teh uzlah korenganan teh nyingkir teh pokos nah iyalah belajar coba urang ngaleungitkeun bulu-bulu nu aya di diri urang diperintah urang geus boga ilmu teh ulah dipamer-pameran nu sok dipamer-pamer mah teh masa kikituna bae model nyieun pamflet nomor kaduana modal ngayang-ngayakeun pasaran eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu kolot baheula mah tersebut teh kitu tapi kuari mah loba dalil kan ilmiah mengejar kumaha bae eta mah ngan sakikituna baheula mah bener-bener mengisolasi diri nyepi penting hese ngamanggihan kiai anu ti penting mal kapang kuari mah di jam sabaraha bae kapangi bahkan menerima jam berapa saja konsul loh daun gitu garanna teh online eta kos kitu teh kiai teh sebaheula bae kapagi jeung kiai etalah nyarana keur jabutan bulu dekayang nyaho ka jati diri urang teh bulu teh kudu dipiceunan heula satungtung urang can ngarti encan paham ka diri urang sorangan atuh moal paham ka Allah lamun can paham ka pangeran atuh ibadah teh kakarak ibadah zahir hungkul encan boga kanikmatan diparenda ku Kangjeng Nabi teh salat salat we puasa puasa we maca Quran maca Quran we lantaran urang can ngarti ka jati diri urang lamun can ngarti ka jati diri urang moal kapangi jeung pangeran jadi hayang kapangi jeung pangeran teh ya di diri urang sebab cek Kangjeng Nabi man aropa nafsa roba bulu cabutan heula ulah aya kebanggaan di diri urang bangga ku ilmu hijab bangga ku gagah hijab bangga ku turunan hijab bangga homo tamah model bangga ku balok panggul ku sia balok kita ke hijab juga sih cabutan teh kebanggaan eta teh karak ngarti ka diri sorangan ngarti ka sejatina diri lamun geus ngarti ka sejatina diri urang ngobrol teh geus lain jeung jelema tapi jeung nurani engke ge aya bahasa-bahasa anu timbul sorangan ti Gusti Allah ka urang nyieun ibadah nikmat ibadah nu mantak diuk bae sapeting tapi nikmat ya Allah gitulah ibadah kabelah ditu da engke dibere ku Allah sen-sen tanda-tanda rambu-rambu ieu hejo ieu koneng ieu merah
geus dibere rambu-rambu kos kitu geus nikmat hirup teh. Da ieulah miceunan bulu. Ya. Tuh. Ya teh hese teh kos kitu teh. Ieu lain carita piceun dan bulu-bulu urang. Ulah anu dibanggakeun. Engke mah ka ditu awak urang mereka kapopohokeun sebab urang keur ka Maha Agung. Ieu contoh hayam merak. Di hayam merak teh hayam manupang hebatna jeung panggindingna, pangapikna, pangile sadunya moal aya. Anu ngabogaan warna-warna bulu kos hayam merak moal aya. Aju di luhurna ge aya kesempurnaan deui, aya kukuncungan nu mantak aya bahasa, aya berak kukuncungan. Untuk melengkapi eueuh cacat di hayam merak. Ketika teu dicabutan buluna moal nyaho ka panon poe moal nyaho ka bulan sebab ngajere bebengkeun be bulu. Tapi ketika dicabutan nyaho horeng panon poe teh aya nu nyaangan jagat meureun aya nu nyieunna teh panon poe teh tuh kan peuting ningali bulan indah amat caangna bulan teh meureunna teu sacaang-caangna teh aya nu nyieun caang kapangi tah hayam merak saenggeusna eueuh buluan teu ngalirik ka bulu teu ngalirik ka sisi ka gigir. Nu ditingali teh ieu alam teh ciptaan saha? Masya Allah. Datangkeun geura urang ka dinya. Nu mentek lamun urang dagang atawa usaha aju boga rasa bahwa ieu hasil teh hasil urang. Urang dagang aju untung boga rasa ieu teh kauntungan teh nang urang bakal pelit. Kajen kuku make sebab perasaan urang. Urang tani sanggeusna dikelola ku urang pertanian bagus, dijual ku urang teh. Jadilah duit sababaraton. Ieu teh hasil jerih payah urang asa nang urang bakal pelit. Tapi lamun urang dagang kemudian urang untung, cek urang teh ieu untung teh ti Allah asal gereh ti Allah digerakkeun awak aing ku Allah, dibere untung ge ku Allah. Berarti teh di aku ieu teh nu Allah. Aya bangunan masjid kadinyakeun. Aya bangunan majelis kadinyakeun. Aya fakir miskin bikeun. Mun ditanya, "Oh dibikeunan?" Ih, tidak ge ti Allah. Allah mah masuki ke dibere deui ku Allah. Jalain nang aing nang Allah. Allah masugi bikeun ka batur janu Allah ieu. Engke ge Allah mere deui. Keur ngaji mah bener. Iya. Bener. Giliran bae apruk-apruk kaneangan dana haul. 100 1000. Eta boga rasa nu urang. Boga rasa nu Allah. Asal ge ti Allah. Yes. Saya di kantong. Bener ya. Emang duit tadi lagi ti Allah. Aing mah lewat leunyeun aing hungkul, wari deuk haol, beakeun kabeh 10.000. Wadai. Aduh, Masya Allah. Balik ngabonceng ka babaturan, pan ngabonceng. Emang teu naik angkot, henteu. Emang kunaon? Beakeun ku aing kabeh pake jang haol. Bara duit 10.000. Cek naik motor teh goblok siapa. Tah, iyalah urang ieu keur cari contoh hungkul. Keur contoh hungkulna ieu urang perasaan. Perasaan tah leungitkeun perasaan eta jadi jelema. Masyaallah. Urang ngaji, gajina gedek di mobil bae. Nu mantap di mobil bae atuh aing ngisi lantaran aing mah pan jelema gede, mah nyapruk-aprukan jeung jelema leutik. Ngajina di mobil, ulah kasinggung si anu ngaji di mobilnya terus bae. Emang aing teh nyaho-nyaho aing ge. Wae tel radio tuh keluar nya tuh. Ulah keluar sia. Di jero bae isin sia. Sebab awakna gede, ya haji deui lantaran garasa jelema gede embung campur tapi ilmu mah butuh hijab. Teu nongko situ moal jadi jelema bener.
maksudna moal jadi kesayangan Allah sebabna aya hijab antara dirina jeung nu sejen ka hijab kurasa aing mah pejabat sugih dokter jeung sajaban eta ngaleungitkeun kos kitu hese Ipodoli diondang lamun diondang kudu susah mah bebejana ge flu. Aduh tuh bisa hadis jangan keur flu. Kanu sugih mah flu ge datang bae. Eta hijab. Aduh lain podoli ieu. Podoli nu sejen ngan guru nama ieu. Hijab dia cerita hijab dia. Eta mah contoh doang kurang. Ka Allah teh ka hijab ku macam-macam. Mentak udang di peuting teh berat, eta teh hijab. Ketika orang hudang barang deuleu jam 2, masyaallah, itu penting teuing ya. Lamun urang haju mandi tahajud isuk meureun tunduh. Kebela jam 3 golepak deui. Hijab. Eta teh boga perasaan gitu teh aya di diri urang nu hijab ngahalangan. Halangan. Masya Allah kan. Tas belangkeun. Hudang, bentar ya jam 2. Ya Allah, ya Rabb. Dihudangkeun beureun ku Gusti Allah. Manan kitu ge aing kita tahajud. Awak aing nu Allah, tunduh ge nu Allah, burigas ge nu Allah, kuat nu Allah. Urang jadi kosi ge nu Allah. Ya Allah, ya Rabb. Mal pati-pati abdi hudang jam 2 lamun lain dihudangkeun ku Gusti. Eta mah nu gandeng-gandeng nu ngarobrol tama sabab doang. Jaloba jelema anu gandeng kagandengan ge teh hudang, malah nutupan ceuli. Abdi mah ieu hudang, gas abdi deuk pasrah ka Gusti Allah, awak abdi nu Gusti dihudangkeun ku Gusti, boga kuat ku Gusti, menta abdi kakuatan ka Gusti. Dah beres. Insyaallah tunduk. Tah mah perwatakan sia tah mah. Urang rek urang tas belang. Sebabna hijab tunduh isuk. Urang tunduh eta isuk besi tunduh hijab ngaranna. Mantep piceunan bulu bakal ngeunaheun ibadah. Urang hirup di alam dunia. Dunia teh fana rusak. Contohna rusak ulah jauh-jauh kendaraan orang nu tadina bagus ku hari 1 tahun 2 tahun jadi jorek bahkan geus masuk bengkel lagi geus aya 4 kali 5 kali na jameulina tadina kapan lain nu anyar nu bok-brok atuh ini mah bengkel deui nah si jago mogok masuk bengkel deui batu jago larinya nama jago mogok. Si jago mogok namanya ku berikan. Eta. Si sariri heran aing mah nyararah obe ongko. Tah. Ieu belajar wicina. Cara manuk merak abeh bisa nempo ka panon poe lain sakadar nempo panon poe tapi nempo aya nu nyieun. Urang nempo panon poe da teu inget ka nu nyieunna. Nempo bulan-bulan we urang mah pake bobogohan kan ku urang. Aduh aya nu nyieunna tah eta nu mahalna. Ketika urang neuleuh awewe jore ya Allah ya Rabb ieu teh ciptaan Gusti jore teh cak nafsu. Eueun nu jore cak Gusti bas sebab untuk melengkapi wajah-wajah manusia cek nafsu urang aya nu jore. Nu dideuleuh teh Gustina geus teu kadeuleuh jorena. Ketika neuleuh urang Karawang ngagitek maha suci Gusti. Bisa eplok cendol gitu Gusti. Tolol sia mah. Nafsu kene bae. Dedeleuhan urang mah dedeleuhan nafsu. Geus ibadah lagi mah teu nafsu, asal dedeleuhan nafsu, dedengean nafsu, ibadahna pasti nafsu. Asal ibadah ku nafsu capek, mal ngeunah. Tapi lamun geus teu ku nafsu bakal gedaheun ibadah. Nu tadina maca Quran teh saain doang, cokolot baheula baheula. Ulah datangkan teu meunang saain acan atawa sajuz beh ku ari mah eueuh hahalang maca Quran berbet
masyaallah teu kadenge bismillahirrahmanirrahim balikeun cek pamajikan kacepetan halang cet dibaca henteu sih Kang henteu balikeun masyaallah karim teh contoh hayam merak ulah dibagakeun ilmu urang lamun dibagakeun ke masang bendera lamun masang bendera bisa gadeukeun ka pemerintah selesai sin jabar was sin jabar salam alif jabar lam mim pasamu wassalamu selesai asal kiai geus gadeukeun pemerintah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai ilmu tinggal ilmu kiai yayasan lain jore jadi kiai kocoran dana nanti pemerintah aya satu kebanggaan di dirina yo aing bisa ngabangun yo aing bisa hijab keur carita hijab masya Allah lumantar kiai aya disebut kiai sia ka aing mamang memang kiai atuh aing jadi kiai batu nurutan sia mamang palu sia ku aing eta karana nambahan bulu nu kos kitu teu bagus geus satu kiai ka mana tah kitu menang sataun kiai keneh bae atuh mama sih masyaallah aing geus sadakolot masih kiai keneh mama nukan terus kitu na tambah bulu hijab justru ulah urang lamun disebut kiai ka mana aing ulah kiai atuh buya. Wah. Siapa goblok berarti. Ulah kiai lah, mang haji ke naon bae lah aing mah ulah sebut kiai isin. Lamun dilebur keur dihormat mah ngariung asa jadi kiai beuh komo tukang ceramah. Dihormat gelas ge nu lain gelas bode lain leutik bode ong bode na gelas mbah na gelas datang ka hese nginum ge kudu make hadam dia teu bisa diangkat ku sorangan eta kan leuwih teuing tapi bangga bo aing jadi kiai kopi aya susu aya bae teh manis aya segala rupa komo aku bantah mah akan ditawaran mantap bawa geus ku kiai teh aku maka loba bangga urang teh ngarasa jadi kiai di riungan kos kitu giliran bae aya masalah kiai gua saya jelema aju ditolak tolakna bara tolak 3 aju kumaha aju nyanana ngahiji bae mah hayang balik DB diruju bae ku ji keke masalahna kumaha nya itu anu ngameunangkeun di mauk mah tolak 3 jadi tolak hiji heula aja asana ngadenge surah mah 3 mah bain tapi itu kiai-kiai jeung mu itu 3 dianggap hiji bae aing kamari mah aing asa jadi kiai tapi barang aya masalah duh embung aing dikiaikeun ieu kiai ieu nu maot aju anak eueuh nu maotna teh ieu teh salakina pamajikan geus teu heula anakna eueuh mamangna eueuh wana eueuh hartana loba kumaha tah kiai hartana ji atuh bawa bae sih ka dieu sial teh kiainya aing puyang jagetna ieu kabari mah asa jadi kiai aing bareng aya masalah hese tah jadi rarasaan jadi kiai teh lamun keur dihormat kira-kira aya nu nanya masalah mah masyaallah hes kiai ya kalau boga wudu aya jelema boga wudu aju hitut atuh batal nah ieu mah hitutna keluar bukur eta si batal teh nya nyaho nya jadi kita mun keluar bukur mah wallahu alam kiai blon teh kiai beng seretan ngaranna teh mah tah bulu belajar cara hayam merak satungtung bulu nempel di awak urang
dipamerkeun ketika aya jelema dibanggakeun ku dirina lantaran ngarasa boga bulu moal maju-maju ibadah ka Allah sakikituna we sakikituna rugi urang hirupnya sakedeung di alam dunia teh kabeungkeut ku urusan-urusan kos karib naudzubillah min dzalik ieu teh urusan bebeungkeut ada ieu teh bebeungkeut jadi urang teh kabeungkeut ku urusan anu rusak mending kabeungkeut ku urusan nu bako nu rusak bakal ditinggalkeun geus ulah make kabeungkeut sagala rupa urang teh kos di talian we di dunia teh kudunya henteu bisa urang teh ngaluncat tina urusan-urusan beungkeutan dunia rusak diri urang dikira ibadahna ka Gusti Allah nah hayang merak sakitu hebatna bisa nyabutan bulu masa urang teh bisa cabutan ulah dibangga-banggakeun Gusti karak ibadah ngeunaheun gara maca sholawat nikmat maca zikir ngeunaheun maca Quran nikmat salat ngeunaheun nikmat nyaritakeun ngeunah salat teh puyeng ai mah kiai cenah nyebutna ngeunaheun salat yang pegel daing mah ih tuh eta teh jawab urusanana aya nikmat zahir mata irung ceuli denge nikmat zahir aya nikmat ruhani mah eta tah nyambung jeung nu nyieuna eleh nikmat zahir mah ku nikmat ruhani mah beak kabeh masyaallah nikmat zahir mah kudu aya kesenangan zahir nikmat ruhani mah di mana bae di nu loba jelema keur sorangan peuting beurang ruhani balik ka nu nyieuna masyaallah nikmat teu hiding keur kumaha ieu kebanggaan piceunan hendak mal bisa tah pejabat mah tapi urang lain jelema susah bisa pejabat mah ngaleungitkeun bulu-bulu jabatan bulu tahta bulu-bulu kebanggaannya hese keur ngajabat rasa aing aya bae pan aing teh ketua pan aing teh kepala pan aing teh mun jenderal pan aing teh jenderal aya bae eta hijab aya jelema nu susah naon nu dibanggakeunana nu mantak cak Kangjeng Nabi pang jelema pang bloon-bloona susah tapi teu ngaku susah eta bloon da bang geus sarua jeung aki-aki geus kolot masih zina keneh bae bloon tah mah pang bloon-bloon aja ablaul bloon nah iya susah tapi bergaya sugih susah teu ngarasa susah sebab naon atuh kunaon teh dipiceunan bulu geus susah mah mah we kieu susah geus nikmat ibadah ka Allah piceunan bulu-bulu urang hanas jadi kiai gede henteu menjadi ustad doang di lembur ge ju ku batur di ustad-ustad bangga urang geus selesai lah bulu piceunan ieu keur carita hayam rak hukumna haram wa tahilluna matun jeung halal manukoswari teh anu dina bab haji mah di mana-mana aya jelema keur ihram haju maehan manukoswari eta teh dendana onta manukoswari mah gede segede embe bisa ditumpakan manukoswari mah bisa ditumpakan gagah padahal disebut lagi manuk dan segede embe lah lamun gede mah tah ditumpakan biasa kuat manuknya padahal mah naon ngaranna sukuna paling geus sabelahan ieu teu biasa sukuna tapi bisa ditumpakan disebut lagi manuk onta manuk koswari teh badak lamun maehan eta dendana onta jadi di Taman Safari atau kuari direkrut lah besi dekat Taman Safari urang babarengan yang celengan lah cenah kiai sapira ka Taman Safari kudunya yang celengan endek neuleuh manuk koswari doang hiji os kumaha teh manuk koswari teh atuh ge baheula aya di ditu di Bandung ke zaman kula mondok nyaho manuk koswari teh
di itu di mana di gitu non Cirebon nyaba ka hiji mah nu rada sugih boga kekebonan segala rupa di Cirebon pejabat. Nah boga manu kasuari dikerita rupakan ku budak kula ge kaget bisa ditumpakan gitu aja kula ditawaran tuh embung aing mah bisa latihan can naon encan kos jelema naik trail can latihan atuh ti beubet ieu tak barisan ieu nyaho ka manukna amah teh ya lantaran pernah ningali langsung ditumpakan disebut manuk kasuari halal hai halal tah manuk eta mah sagede embe Kerkayun yang manuk belekok. Nah, belekok mah loba di urang. Nah iya, jelema ge aya nu keun belekok. Belekok. Aing mah nyebut belekok kunaon neuleuh ka di era. Atuh biasa bae. Belekok. Eta halal manuk belekok. Nah. Wabatun jeung bebek halal. Halal bebek. Namun nu bisaan memasak bebek teh leuwih ngeunah tibatan hayam. Lamun nu teu bisa hajir bebek eta. Kula baheula ke zaman masa di Banjar loba santri anu datang mau timbel dahar bae kula biasa barang eta sia nyaho cenah eta naon bebek. Aduh atuh tadi bebeja. Aing mah teu beuki ka bebek. Pan teu beuki pan loba beak dahar. Teu beuki ge lamun nyaho, lamun teu nyaho mah beuki. Ngeunah eta bebek dari wetan mah loba. Di Jawa, nyaho ieu teh nyaho atuh disuguhan dahar bebek. Masyaallah, seungit ngeunah. Beres bae geus cicing we. Tadi dahar ngeunah amat teh daging bebek. Ya. Atuh kunaon lain bebek jati tadi. Ngeunah. Bebek halal. Riwazun jeung soang halal soang. Soang mah binatang anu beungna panjang sasadana ge. Gitu gandeng wong soang. Di mana di hiji imah aya soang moal aya orai. Eta antina, pokoknya lamun di iba urang lingkungan aya soang orai moal daekeun. Sebab beungna panjang cak orai boom. Eleh aing jak cenah. Eta soang halal da teh ya. Nah, nya mah lamun aya nu liwat kana bangun dek macok teh bedang teh. Eta soang hebat. Tapi cek Gus Dur mah sehebat-hebatnya soang enggak pernah diadu. Iya, tapi ayam. Wow. Makanya orang Banten itu soang semua ceknya nanti. Bisa anda Gus Dur. Iya, enggak pernah ngadu orang Banten mah, tapi orang Jawa itu ayam jago. Jadi bisa diadu politik, ekonomi, bisa diadu bahsul masail orang Jawa. Orang Banten mah haran hebat. Suarana golo deh, wang. Tapi enggak pernah diadu. Gus Dur ayam eta. Bisa ada orang Banten teh kiai Banten teh kiai soang. Aya beta Gus Dur masyaallah kan. Segilek-segilekna bisa ada Gus Dur ya Allah ya Rabb. Masyaallah. Ya, NU dengan PKNU. Ya kan? Ya partai NU itu kan sama-sama dari NU. Iya sama-sama, tapi NU mah kan kalau keluar dari boolnya itu telur. Kalau PKNU mah tainya. Itu beres NU. Itu beres Gus Dur mah. Atuh geus we tungtung nama. Atuh eueuh masa bae. Eta kan nu dipimpin ku Syukuran Makmun. Teu bisa ngomong deh, sebab nama tai NU. Tai ayam. Maksudnya sagilek-sagilek bisa ada. Aduh, sama-sama si NU, cuman tainya. Ayah beda.
pokoknya orang jeung Gus Dur teu pernah beakeun. Teu pernah beakeun. Eta bae jelema ti Jawa Timur naik kereta turun di Semarang, lain turun datang ke Semarang, nyeri beteng, hayang ngising, ya otomatis kan besi tinggalin kereta, turun di handap, jadi ngising di rel dirinya. Kanyawan, ku masinis aku pengurus, Pak, ya lagi apain? Berak, kenapa berak di sini? Yang jauh tuh. Saya udah dari Jawa Timur, kurang bagaimana jauhnya ke sini. Gitu beres ya Gus Dur mah. Moal menang siak aja dulu ge. Apa? Ada tukang masinis. Oh guys, ya udah dah, semaunya lu dah. Masya Allah. Ayo. Bener tapi salah eta. Dari dah bisaannya saja dari ya Allah ya Rabbi. Itu benar ya di Jawa Timur jauh tuh ke Semarang. Kurang bagaimana jauhnya saya. Aduh. Pengurus kereta gitu bisa ngomong udah. Bekel sama lu. Nandai ada jajun jeung hayam jago. Termasuk pokoknya hayam halal. Aya nu ngaharamkeun dari Kiai. Hayam haram. Dalil haramna dia suka makan itu apa namanya? Makan kotoran tuh tai-tai. Makanya jadi haram cek manahanan. Eta dalil kos itu kan dalil dedeulean sorangan. Tuh, urang ditanya, urang bisa dirad. Ayam negeri haram apa halal? Ayam negeri? Iya, kan nggak pernah makan tai. Itu mah bisa halal. Jadi goblok tak kiai. Jadi ayam kampung mah haram sebab sok ngadar tai. Ayam negeri mah kan di kurungan bae. Popan itu mah bisa halal sekian. Ieu kiai kumaha sih urusanana? Masih hayam-hayam kene teh kos kitu. Jadi wayah hilu ayam negeri, wayah rumu ayam kampung. Ya halal wa hamamun wallahu a'lam.